Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hancak dongeng anu katunda kadayan ngabantu nyejarah carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandara janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kandongeng Mang di mana ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilalancarkeun sagarupina nya tong hilap dirojong ditaroelan domol sukrep. Atuh Mang oge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si lalai bodas. Sok kabarayun sadayana. Basa para upas kerjongjon asruk-asrukan we nutur-nutur anjing baracak nah jegug anjing teh ngagogog kalebah rungkun anu tepati jauh ti badinya. Bubuy eta upas teh ngarasa kaget nah aya naon cenah. Nah aya naonnya? Tuh di belah ditu tuh. Ayo urang gancang pariksa. Sugan we manggihan pituduh tawat tapak kelacak. Ayo pariksa euy. Eta upas nu deukeut kalebah rungkun teh laju we mariksa. Kakara oge sababaraha lengkah reg ngaranna geureun lantaran aya nu kurobas. Bari kadenge sora anu ngagerem matak pikasieun. Gebeg nuduaan teh reuas atuh pon kitu deui eta anjing teh nadak kaneg ngarengkog we mitra. Jelas anu kaluar ti jero rungkun teh tajalean ti macan nu kawilang gede. Eta upas anu duaan teh kalah kakasima we sok mah basa ningali eta macan teh kawas arek ngageabrug. Kan bae Tuan Yansen rikat metakeun pestolna. Cedor. Eta macan teh beunang di bedil. Kolepak macan teh kiwaring geus ajal binasa. Mitra kaum dangu eta upas anu duaan teh maneh ngemplong hatena lantaran geus ditulungan ku si Tuan Yansen. Cacak-cacak lamun telat mah geus bisa dipastikeun duana teh bakal ngaranapan ciraka ka ngaranan digabrug ku eta macan. Gahade ulah sorokoto ketawaspada. Margi ti ieu leuweung teh seueur macan tutul Alah, nuhun pisan. Paratos ditulungan Tuan. Pami cacak-cacak telat mah duka teuing nasib abdi duaan teh. Beuneunan bakal dikarawes we dicakar ku eta macan. Syukurang ajar tah. Anu geus kojor ayeuna mah sia. Bongan atuh bet ngarontok ka aing sagarupa. Panyana meureun aing teh macan bikang. Lain disangka macan bikang euy. Tapi sia teh dianggap hakaneun ku eta macan teh. Dianggap nanti sia teh marmot. Ayeuna ari sia asaku kabina-bina teuing. Ngarekan aing marmot deuleu. Sakieu kasepna oge. Kasep deuleu ceuk si mama. Aya motong amak atuh euy. Lain maksudna dewek nyaruakeun beungeut marmot jeung beungeut sia. Tapi anggapan macan ka sia teh heuh dianggapna marmot we kitu tah hakaneunana tah kitu. Maneh mah euy. Ulah marmot teuing atuh cik atuh sing rada tegep. Meureunnan aing teh kaya-kayaning mencek atawa kijang atawa ngarekeun ka aing teh kawas monyet beureun kawas monyet. Ari sia kalah ka beuki ngaco sia maneh mah. Ngarekeun monyet kasagarupa ka aing teh. Kapan ceuk si mah beungeut sakieu kasepna oge deuleu. Atuh dapat hayang disarupakeun jeung beungeut sato sagarupa sia mah. Maksud dewek mah deuleu eta macan teh boga anggapan lamun sia teh hakaneun kawas ka marmot lain nganggap sia jiga marmot deuleu. Tetep we sia mah da panonna merong kana beungeut aing nyarupakeun aing jeung marmot sia kurang ajar. Leki ieu dunungan maneh beungeut aing teh disarwakeun jeung marmot deuleu. Tuh rawaek deuleu. Naon sia teh? Nah rek kadukeun aing jeung anjing sagarupa deuleu. Alah da beungeut sia mah kawas budog deuleu. Ayo siap leki tuh. Lawanan si budog. Teu kengeng hareuleuy hayu urang teraskeun milarian. Kade ayeuna sing ati-ati popili aya satu kalak anu ngabongohan. Alah mohon Tuan. Keun lah. Si Ajang mah sina di Parwai geula teh ku ieu si Pleki.
Uman atuh dae teh babangus na teh sok ka mana wae karep. Ya rupakeun abdi beungeut teh kawas marmat sagarupa. Kapan ceuk si mage beungeut abdi teh sakieu kasepna tuan. Aya ku keukeus sia mah pehul. Jeung deui tadi ngarekan aing ieu anjing sagarupa nyebut si bodog sagarupa sia. Nya ngarah hiji-hiji we atuh euy lah. Atas ulah para sia, ayeuna nama tuturkeun urang neraskeun demi lariana. Ceuk si Tuan Yansen ngajakan ka para upas, pikeun neruskeun deui ngaprak asruk-asrukan ka tengah leuweung. Mitra kaum dangukeun urang tundangan si Tuan Yansen saparakan ja. Caturkeun si Sudira alias si lalai hideung. Manehna teh nu keur jongjon we cicing di jero guha barang adenge sora bedieu. Atuh maneh ngaranjuk kagetna cenah bet aya sora bedieu sagarupa di etat leuweung teh. Moal kitu cenah aya urang kumpeni. Sora bedieu. Masalah, pasti aya urang kumpeni nu datang ka ieu leuweung. Tapi nah sapira aku apaleun tempat penyebutan aing sagarupa. Bahaya kayak kieu mah. Ku aing kudu gancang dipapag. Tuluy dipapag. Laju we si Sudira teh ngoloyong keluar ti jero guha. Rap tergos hideungna teh gura-giru dipake. Geus kitu mah ngacorela tarik ngajugjug ka sumber sora. Barang geus meh deukeut ka sumber sora teh kajauhan keneh geus katempo aya bringan sabubuhan jalma. Netelakeun eta teh upas anu maroa bedieu. Pon kitu deui aya saurang lalaki nu jangkung gede pangawakanna teh bang-bang. Pon kitu deui kulitna teh bule bukna pirang. Geus henteu nyalahan pasti eta teh urang kumpeni. Bener. Bener pisan digenarik neangan aing. Tapi rarasaan mah aing teh apik. Teu waleh dedemitan dina balik ka dieu teh. Tapi nah bet apaleun aing nyumput di dieu nya. Tapi keunah rasakeun sia. Ku aing bakal diwarah, bakal dibuburak. Ceuk si Sudira ya si tergos hideung bari ngacorelat beki ngadeuketan. Geus rada deukeut mah laju we nyokotan nepang punggaring tuluy ka jeleng nyomput dina jero rungkun anu teu jauh ti eta rombongan Tuan Yansen. Basa rombongan Tuan Yansen saparakan ca beuki deukeut kalebah dinya. Teu kanyahoan tina jero rungun teh aya nu pating pelesat pating cariwut puguh we atuh reuwas. Kabehana oge pating keur ajeleng we nyingkahan eta panarajang cung jeleng. Jelekur pating jelekur kadenge sora anu ngageleger. Awas ada serangan musuh Alah ya Tuan, bahaya. Aya serangan musuh Tuan. Atuh si Tuan teh marentakeun we ka anak buahna pikeun nyamuni we tiarap mun ceuk ayeuna mah. Eta para upas teh nyamuni di balik tatangkalan aja oge anu tiarap we ngadapang. Inggis eta musuh teh ngayakeun di panarajang. Bener we teu jauh tina sangkaan. Teu kanyahoan ti manajona aya nu bating belesat we bating beledug. Palukarna teh kayaan jadi bahibut lantaran serangan musuh teh pohara luar biasa cenah. Boga sanjata api anu kacida ampun. Mundur, bahaya. Urang parantos kenging serangan ti musuh anu kadu sanjata api sanjata ampun Alah ya Tuan, sangka Tuan. Musuh teh boga sanjata api. Anak itu mah aya komplotan pasukan di ditu Tuan. Urang kudu mundur nya Tuan. Ayo mundur. Para upas maniti buburan jatuh nyalamatkeun diri mundur ngajauhan ulah beudeukeuh teuing cenah. Lantaran geuning cenah musuh teh boga sanjata anu sakitu ampun. Pikeun Tuan Yansen colohok kaget lantaran teu nyangka lamun dirinya teh aya komplotan musuh anu boga sanjata modern. Bisa jadi cenah dirinya teh aya komplotan para pajuang. Sedengkeun ari Sudira basa nempo musuhna teh kalabur we lompatan ngajauhan. Laju ngacorelat kana tangkal kaung. Geus kitu mah nyokot caruluk. Eta caruluk teh laju we dialung-alungkeun belesat atuh pating belesat. Kawas pelor we anu dibekaskeun dina bedieu. Mitra kaum dangu,
Basa kadenge sora anu bating beledag geuna pisan kana datangkalan bubuhe atuh para upas jeung Tuan Yansen teh beuki narikan lumbatna teh lumbat ngajauhan. Tapi teu saeutik para upas anu ngabekaskeun bedilna ti ditu mah manehna teh nyieun temakan perlindungan mun ceuk ayeuna mah. Sok sanajan henteu nganyahoankeun di mana eta musuhna teh. Kamana we karep nembakna. Oh, enggal mundur. Urang kedah nyelametkeun diri, margi urang yang harapan musuh anu sakitu seurna, sakitu ngabahayakeunana. Alah bahaya Tuan. Urang ditembakan kieu ku Tuan alah. Tetela sanjata. Eta komplotan pasukan teh leuwih hebat batan urang Tuan. Si Sudira basa nempo para upas sabarakan cara lombatan ngajauhan manehna oge hanteu cicingeun. Laju we ngalung-ngalungkeun caruruk di ditu marek ngabuburak ning seunan. Ngarah eta upas teh beuki ngajauhan we cenah kaluar ti eta leuweung. Da bener atuh. Tuan Yansen sabarakan teh kapaksa kudu kaluar di tengah leuweung, hiwari mah geus aya di sisi leuweung. Tetehlah ari geus aya di sisi leuweung mah geus teu kadenge suara anu bating beledag. Anu ngaharti musuh teh henteu ngayakeun di serangan. Urang ayeuna parantos aman, musuh parantos henteu mudah. Ya Tuan. Alah capek Tuan. Lebih hade urang reureul di dieu Tuan. Alah, nyai Tuan. Ieu napas abdi tos nyenen kemis. Alah, tuur mani leklok. Ani asarek coplok tuur teh Tuan. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Teu kuat nya. Aduh. Capek Tuan. Nya urang reureul bae di dieu. Desangki urang bakal kenging serangan anu sakitu luar biasana. Nya Tuan. Drupi nama eta teh komplotan para pajoang Tuan. Anu bade ngayakeun perlawanan ka pihak kumpeni nya. Muhun tiasa janten kitu. Ieu leuweung teh dijantenkeun markas ku para pejuang, ku para urang pribumi anu bade ngayakeun perlawanan ka pihak kumpeni. Bahaya Tuan. Wangkaning kapan ieu markas teh caket bakar ka perkebunan Tuan. Inggis we bakal ngayakeun serangan. Nya bakal bahaya Tuan. Urang kedah saenggana laporan oge nyunkeun bantosan we ieu mah. Ulah salembang margi saupami eta komplotan pasukan anu sakitu seurna niat nyerang ka Eik tangtos. Tos lami oge Eik bakal jadi sasaran kapanan salami ieu perkebunan Eik mah aman teu kenging gangguan di kaum pribumi anu baruntak nareka ngayakeun perlawanan. Dah gitu. Ya Tuan, ari kitu nama tapi langkung sae urang teh laporan we Tuan. Jeung abdi mah curiga buah-buah eta para pajoang anu geus nyulik si Non Keti teh Tuan. Ya Tuan, laris pisan bisa jadi si Non Keti teh diculik ku eta para pajoang. Eta para pajoang teh geus miti ngajalankeun rancangna pikeun ngayangkeun serangan ka urang kumeni nya salah sajina. Tuan geus jadi sasaran tah kitu. Tapi Eik teu gaduh sangkian kalebatinya. Margi sakaterang Eik eta para pajoang teh moal tuki kang ngayakeun tindakan licik pada melan anu teu nyatria. Margi Eik tarang karakter urang pribumi anu sakitu hatena sakitu jujurna teu sapertos bangsa Eik anu kelu ngahalalkeun sagala cara pikeun ngajalankeun maksudna. Dah kitu tembal si Tuan maena mahan teu yakin lamun urang pribumi teh cenah eta para pajoang anu geus nyulik si Non Keti. Lantaran hafal kana karakter jeung sikap urang pribumi anu nyatria. Jujur kalawan teu boga kawani henteu ieu daek ngalakukeun tindakan anu licik jeung deui kapan salala ieu teh perkebunan Tuan Yansen masalawasna aman. Sok sanajan perkebunan sejen mah diganggu ku para pajoang diantarana besi lalai bodas sabarakan cah anu geus loba ngarusak ngancurkeun perkebunan jeung pos-pos urang kumbeni.
Lantaran ai Tuan Yansen mah sakitu belana ka urang pribumi, hante nyusahkeun, hante nganyerikeun. Kukituna geuning luput cenah tina gangguan para pajoang. Enten urang teh kedah laporan ka pusat pangineun tuan. Nya teu kedah laporan ka pusat. Urang sate ka pola milarian wae. Magadu kayakinan teu aya hubunganna sareng para pajoang oge alim dugi kabentrok sareng para pajoang di kaum pribumi. Tak gitu. Alah, bener-bener si tuan mah beda jeung kumpeni anu sejena tuan. Nya jeung urang Walanda anu sanesna. Tetela lian teh sikep jeung pamadegan anu beda. Tuan teh sakitu bageurna tuan, kituna ku kabageran tuan. Urang pribumi ge henteu ngaganggu ka tuan, da meureun kabeh ge nyarahoeun tuan ai tuan mah. Nya, kapan terus darang abis sorangan. Najan dijadikeun upas ku tuan teh, tapi urang sararea teh henteu dititah kawas upas anu sejen, pikeun ngakaya. Nya nandasa jeung nyangsarakeun ka bangsa sorangan tuan. Malahan mah tuan teh sering mamatahan. Kudu nyaah cenah kasasama, kudu cinta ka lemah cai. Jeung di tuan teh sok sering nyaritakeun. Saanyana tuan teh henteu panuju kana pagawean eta urang kumpeni anu kiwari teh sasat maksakeun kahayang. Ngayakeun tindak laku anu memang disebut kajahatan tuan. Maksa mirusa nandasa jeung ngakaya ka urang pribumi teh. Leres pisan teu sapagodo sareng pamadegan. Oge sikep terencangan anu sakitu talengasna, sakitu kecemna, tekadu rasa kamanusiaan, demi kepentingan pribadi, jeung demi kepentingan bangsa sorangan, teu merhatoskeun bangsa deungeun, anu kaduhak jeung kabebasan. Nya tuan, tapi jisim abdi mah hariwang. Eta sikap pamadegan tuan teh bisa janten bumerang pikeun kasalamatan tuan. Saupami tuan dikanyahoankeun ku rerencangan tuan mah pasti tuan teh bakal dicangkalak disangkana teh ekstremis. Disangkana tuan teh sakongko jeung urang pribumi. Salami tina jalan anu lempeng, moal sieun moal hariwang. Sok salaos teu pasapagodo sareng pamadegan rencangan dikumpeni atana PPOC, tapi oge teu ngiringan ulu biung tina ngayakeun pemberontakan. Di dieu kadu sikap anu netral, alim ikut campur pon keturi kabaut kana pasualan urang kumpeni sareng urang pribumi. Tapi fokus dina ngamumule ieu perkebunan anu ageng manfaatna kanggo urang pribumi pon kitu deui bangsa tak kitu. Nya tuan kahartos pisan. Sok sanaos tuan teh pasti dianggapna teh mahiwal kurang kumpeni mah tuan teh. Tapi mugi awe atuh tuan teh sing salamet lah tuan. Ulah dugi ka cilaka. Margi pamadegan sikap tuan teh. Ieu teh laras pisan tuan. Mudah-mudahan kenging panang dayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Salami nincak tina jalan anu lempeng. Kabeh upas nu ngabandungan kata aji ku sikap jeung pamadegan tuan Yansen. Keur mah eta upas kabeh oge kapan rekrutan tuan Yansen. Beda jeung upas-upas anu liana. Eta upas mah nurut we kana kahayang tuan Yansen anu cenah kade. Sanajan jadi upas ulah sarua jeung upas anu sejen anu daek. Diri utuh eta pikeun ngayakeun tindak laku kajahatan ka sasama. Ulah asa aing jeung deui boga pancena teh ukur ngamankeun we kaayaan di perkebunan. Mitra kaum dangu sapada ngarasa cukup malah leureuh tuan Yansen sapara kanca teh beralik we ka tengah perkebunan. Laju terus badami kudu kumaha nyapi lampaheun kudu kumaha mana cenah neruskeun di neangan si non Keti. Da sidik lamun kapileuweungan eta mah kapan aya kaum pajoang piraku cenah jahat nyieun peta anu licik ku cara nyulik si non Keti. Tapi najan kitu bisa jadi hande nutup kamungkinan cenah
Bisa jadi selantaran si Tuan Yansen disamarutkeun jeung urang kumeni anu sejena. Bisa wae eta kaumpa joang teh nyieun serangan munggaran ku cara nyulik si non Keti bagian tina ranjang anu leuwih gede. Tapi sangkaan kelebadinya marada disieukeun ku si Tuan Yansen teh. Tuan Yansen mah kalah kaboga pamikiran anu sejen. Wah cenah nunggis nyulik si non Keti teh tajalian ti jalma jahat anu boga kapentingan pribadi. Bisa wae cenah rek menta tebusan, menta duit, emas jeung perhiasan kangaranan si Tuan Yansen teh jalma beunghar atun boga perkebunan. Lamun nya kitu, tapi nah cenah eta nu jahat teh henteu menta tebusan, didagoan nepikeun ka kiwari oge. Eueuh surat atawa ninggalkeun katerangan lamun diculikna si non teh lantaran hayang ditebus. Ieu nu ngajadikeun si Tuan bingung teh. Saupami si Nyai diculik ku jalmi jahat anu gaduh maksad menta hartos tebusan, tapi tuki kayeuna teu aya eta jalmi jahat na nyungkeun oge ninggalkeun serat nu eusina teh nyungkeun tebusan. Hanya lares pisan Tuan. Lamunnya si Nyai non teh diculik ku jalma jahat kaperyogian nya eta kapentingan teh hoyong ditebus we kitu tah. Tapi kapan dugi ka ayeuna teh teu aya Tuan. Kan abi mah hariwang we Tuan. Eta jalmi jahat teh mika hoyong ka si non Keti. Kapan parantos ka uning si non teh sakitu geulisna Tuan. Pinggis we eta jalma jahat teh mika hoyong ka si non, hoyong ngapimilik, hoyong nyungsi diri si non Keti. Ngadenge katerangan kitu mah tu si Tuan teh mani ngagalbag bener oge cenah inggis we. Eta jalma jahat teh boga kapentingan pribadi. Penting nama hayang ngapimilik si non Keti atawa nyungsi diri si non. Kapanhan geus pada apa? Ukuran zaman harita si non teh sakitu geulisna. Lantaran ari si non mah belasteran mun ceuk ayeuna mah antara urang Walanda jeung urang pribumi. Eueuh lalaki anu henteu kataji atuh ku kagelisan si non Keti. Pami kitu mah janten hariwang ku si Nyai, inggis si Nyai teh tos janten korban lalaki jahat, lalaki bejat. Nya Tuan parantos dikoromeohan we takut lalaki jalma jahat teh Tuan ku si Careuh. Alah, tapi Tuan ulah waka alit manah mudah-mudahan we si non teh salamet Tuan. Da teu acan tangtos kitu Tuan. Sumuhun eke miharep oge ngadua ka kersa anu makawasa si Nyai teh ditang tayungan. Yakin kana segala perkara parantos aya nu nangtoskeun, parantos aya nu ngatur. Pisan Tuan saya nama ulah waka dipikiran. Kaitu ka dieu beli janten penyakit Tuan. Saya nama urang pilarian we sate kapolah. Ari ikhtiar mah urang teh ulah eureun we Tuan. Laras pisan ku kitu na urang teraskeun bae milarian kumaha carana kedah katimu. Kitu mitra kaputusan Tuan Yansen teh cenah rek neangan deui. Sok sanajan kiwari teh dina kayan bingung nya kudu kumaha jeung ka mana milampah. Lantaran nepikeun ka kiwari can aya laratan si non Keti. Anu keur neangan si non Keti teh lain si Tuan sabarakan wungkul kapanan. Si Darja alias Mandora Acun ge harita teh keur neangan ngan bae sarua. Si Darja ge acan ngabuakeun hasil wancing geus maju ka sore. Tapi si non teh can kapanggih tapak lacakna, can ka udag raratanan. Kudu ka mana deui atuh aing teh neangan si non Keti. Ketela eueuh tapak deui nu kapanggih ku aing. Eueuh pituduh anu bisa nuduhkeun kana laratan si non. Heuh nya. Nah kamana atuh si non teh non ya akang teh hariwang inggis non teh kutu kieu beuki karasa yeuna mah hate aing teh beuki ngangit we ka si non Keti inggis we si non dina kayaan bahaya. Kumaha teu pilampaheun. Sakali ieu mah bener-bener si Darja teh leungit teu nakal bingung anu teu manghitung-tung sudah mana anu taya hinggana lantaran geus bingung kudu kumaha. Jeung ka mana cenah neangan si non Keti.
Jelas eueuh tapak anu bisa diudag, eueuh ciri anu bisa disungsi, tapi najan gitu si Darja alias si Aimanor racun derek terus we cenah neneangan. Ulang sakedapan mah mikir, ngadon ngajentul we handapeun tangkal kai bari ngareureugkeun ka cape. Lamun aing neruskeun neneangan di dieu, sedengkeun ieu teh meureunnan bisa jadi rancangna jalma jahat. Pikeun miceun salasah ngalieureun ka aing. Lamun aing terus-terusan cicing di dieu teh sasat aing beunang kalejokeun ku eta jalma jahat. Nya, leuwih hade aing neruskeun di lampah. Rek dipapai deui ka tempat sejen. Gitu cenah cek si Darja tenang tukeun sikap nawe rek neruskeun deui neneangan ka tempat sejen cenah. Lantaran lamun terus-terusan ngulik bek di eta tempatan bisi-bisi. Eta teh raragian tina rarancang jalma jahat. Kan saukur miceun salasah atawa ngalajokeun ka si Darja. Heuleuh mitra. Waktu naparantos tenyekapannya, cageula urang tuna jejer carita si lalai bodas. Nah di mana tuh eta si non Keti teh? Saha anu parantos nyulikna? Ieu teh masih janten teka-tekinya. Mudah-mudahan we atuh tiasa ngahibur kabaraya di mana we ayana. Mang, nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirangan mang saheulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.